Rapi kan. Asal tadi si ayah kan dia disambut nih. Kan mau ngidul gitu. Mengadem gitu. Sudah yang hari ombok itu. Hari uang lamun teh kabaca bau. Kenapa? Ada yang itu. Sahan ngapupuk. Sidik ya sahan. Wah, itu bisa apa? Ya, tiga. Oh iya. Kenapa nih? Hari uang sih. Tiris bener. Masuk. PT Tiris itu. PT anang Kunaon? iyo sasa Sasana kunaon? itu sasa udah Diputus ke? Alah, tengka nyerian kieu dah. Ningali sasa di PRT tadi teh. nya gitu Cemburu. bausu eta mah Cemburu. Soalnya isu. sedih di PRT teh ya enak teh. sedih Itu pak, masih main. oh bener Lebih kanyirian gitu. udah ngate udah Katanya ngebang pasaan udah kagores gitu. goreng patot udah Eta ceuri Kenapa ya? ajuan Mas Tiris. si ete udah direbut sasa gitu Mana ningali gitu? nya udah pasti sudah Hari uang. Tapi kapan tiris mana eta sasa nya direbut? nya ida iki udah sadi engkus utama aduh ai parah sahabat sedih Sedih mana nih? air matamu eta udah Lain mun pangi eta kumaha Pak eta? siksaan Siksa. gaplok eta Digaplok berarti na. sia gaplok pete Hah? Mun pangi jeung Pak RT kemarin digaplok Pak RT nih. Aduh, amak mana amak? wai amar cek Cemburu. wai cekan eta mah Ya maki aku diuruskeun. Oh. Tapi kapan Mas Tiris dia power. Emang anu suka tinggi gitar dia teh. Hari uang gitu. Ah udah iki angkutnya hari uang suka ngidar dia teh. Si orang keur ngahing-hing di dia mah nya. Asukan nyerian si goblok si aneh Tenang, aya udah iki angkus Pak RT na urang ringkus kumaha ieu teh. ringkus ada tuman saya teh mah sia Rek di kumaha kumaha dah. papaparep Berep. Bener. Lain aja nah abad dikirkeun si mut. oh nanti pada titis Gara-gara salsa eta nya gila teh Pak benar ya. kaget kurang ajar main saya geus tuang geus kacau ieu mah. Betul enggak ngerti Mas Tiris. Anu pasti. ai nanti si goblok biasa itu wadahnya kemana karena daratan gitu panggil mau muka ya biar nurut anu asup ya beueuh nih ongko titah ka dieu beung gawe teh teu beuit teh ngarareuh kemana ya udah ingkus ya Nah, bos sorangan wae kemarin batur bos. ongko titah ka dieu tapi areueuh Anu di WA geda araya cenah di dia. eueuh beung gawe teh Ah, kemarin nanya. dia lah dari baturannya lah dari gede ya lain tadi si Mahadeng berang
dari segi gawe nyampeurkeun nih. Tapi bari jika nu uring-uring amak-amakan cing sugan apal nyaman kumaha man. Eta semah adeng ka amak-amakan gitu. Jika nama bos saya ke aral mun ama kepegung jika nama itu. Pan eta sasa direbut ku si RT. Oh. Asli lah eta mi? Asli mata kuring-kuringan tita tadi oge. Palingan anjing gobog sasa we tadi teh. Bos diomongin atuh bos kumaha tuh yeuh mun kita nama. Eta bener beja teh. Tadi ngararomong cenah si RT ka Sasa. Kumaha tuh bos pampang nama apa konflik wae RT jeung mengadeng kumaha ya mun kejadian kieu bisa beuleuh gede ieu teh mi. Kumaha atunya? Tapi lah ayeuna mah da karek beja. Cing we kewala kumaha buktina we meureun. Da ge pas ngalewat ka dieu da mun kalewat da di jalan pasti ka dieu. Pasti. Eta nu hariwang mah eta. Keur masih RT jeung si Mang Adeng teh akur. Tamah ayeuna cocokan istilna mah cocokan si Mang Adeng dicokot ku si RT. Nah, geus ieu mah geus yakin ieu mah. Pasti kira irung ieu mah. Bahan ribut ieu mah. Eta nu dihariwangkeun teh mi. Sok ayeuna Ayuda jeung Aiki jeung Angkus pasti eta teh bakal misahkeun kumaha. Aduh, Neng, ate masa bunga teh. Asa kaguguran madu, asa menang madu we gitu. Asa lamun dina gunung mah beledu da teh. Aduh, rumahnya da aduh. Teh sayang geura ka mana we kitu hayang geura lompat ke Amerika. Balik mawa bom gitu. Kang Neng atau ge Kang Abdi mah nyamangakeun gitu. Aduh, teh kumaha nya bade nyarios. Isin dia teh. Nyarios naon? Isin teh bade nyarios teh. Ngedalkeun hate gitu aya jantung ada dipasikeun teh aya deui gitu Kang Abdi kumaha urang ieu urang ngadeukkeun silaturahmi urang nyaketkeun sugan we aya rasa ati rasa kanyaa timbul urang duaan lah kumaha Aduaan nuhun tos tersakat neng terus narimakeun neng dan sakti ayana aduh sareng Mang Adeng kumaha eta nya kitu we da Mang Adeng masalah istri mah. Tong persakaan kanjeuna bibirna kano. Yuna segala seksi we yunana ciga pa ieu tiga satelit. Pokona mah ieu keun yuna dempak. Buuk di ieu ciga tapas kalapa. Eta panjang ciga siseuheun. Seket kitu tah. Pangan tadi kanjeuna mah segala ieu. Tapi ieu Pak RT lingkungan era keluarga. Pokoknya mah tong hoyong we ka anjeunna mah sagala ieu lamun nyarekan ka Pak RT ge wah beng beretkeun si anjing goblok menepikeun ka saeng butut diomongkeun panci butut ditamalan sisihan batur dipangnyaitakeun pokona mah Pak RT lain pun naon tong ka anjeunna sakedik kok tong ka anjeunna wah sagala ieu aya nu ieu talipa datang naon si anjing diomongkeun tah. Oh gitu Mang Adeng teh. Mohon. Araya nih. Mau sini kadi kita tepas. Nih, udah ngomong kadi itu aya mah kata tepas. Sareng atuh. Ayo. Ayo tuh. Bener kan nih tinggal lain gosip si RT itu bener tuh Allah Tidak si RT nya wah iya diomongin bos yakin ya mah siapa iya perang dunia ketiga iya mah Rame ieu mah. tingsan nu bakal irung di heula ieu tah eta bos silig ge ieu mah pasti ieu mah bos ieu mah. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh ke dia tuh. Lebat. Alah.
lain geus di marana teh nih aduh nih rada rareuwas ya. Eta neng sasa hoyong jalan-jalan nembe teh hoyong martabak molor cenah nembe teh aduh. Lain da beja-beja isukan teh. Tara kata bebarengan efek aya nu bebarengan. Biasa nu pun asa aduh. Asa kumaha kitu tah. Dari ulah soal ari asih maningan bos. Teh yekeun dina panon tapi tina hate bos ieu teh aduh aya jorojo ieu jadi ngacai gitu bos. Gitu. Ngacai naon cenah mih teu luas dia mah cing mih. Di duka teuing ngacai duka ti luhur duka ti hanap meureun ngacai na oge. Teh kumaha teh eta aduh mangadeung beureun ngadat. Oh tah. Ai mah rek ngomong ke tewasa bieu kumaha aya si mami beda kolot tanyana. Eta teu apa? Eta sasa jeung si Mang Adeng. Ada teh apal, ai abdi mah teh apal, ai nang ditateruskan yang sama. Nya nampi ka abdi teh sakumaha beungeut ciga dembek ge ciga kesemak buruk nih. Aku gitu. Anu hareudang gitu aslina teh ieu mah mun anu hareudang ge kumaha ya. Ya di kepatan paling ku nyiru paling di kepatan aku nyiru ciga nama. Lain eta. Geus siap dinya eta lamun si Mang Adeng apaleun nya. Sakitu si Mang Adeng apa nih kan. Bahasana teh caweh-weh anjing gobog we nih anjing gobog. Iya weh bos, abdi mah aya mah kapayuna mah siap we kau kapayuna mah kringsak. Rek buntung abdi mah bos. Teu langkung we, abdi rek merjuangkeun anu ieu si Eneng ya. Tahan banting bos. Madep gitu aslina madep. Madap jelas nya Nengnya. Sip lah. Bener laki mah kitu saya kahayang. Besok we. Gan guru ieu we ketang. Kudu ieu keur jeung si Mang Adeng. Maksud teh ulah ieu mun si Mang Adeng misalna teh. Tinggal nanya apa bae nawe ke kumaha. Jadi abdi kumaha bos atuh da aya ditampi. Eta si tampi maneh abdi teh aduh. Laki mah panjang lengkah sana bos. Beda sareng istri mah aduh. Abdi teh kumaha da ai tas kapayuna kieu nya kedah we lanjut ka payuna bos. Da si Mang Adeng mah syukur hayang mungku teh teuing ajinisna mah kitu nya. Aduh. Aya dinya mun rek babarengan jenis geus ngomong meureun. Tah kitu abdi teh bos. Sami sareng bos kitu nya. Ieu teh. Balerang abdi ge kitu bos. Kapayuna tadi we bisa dikeun gawe uring-uringan we anjing gobog. Sasa aduh sasa cenah kitu ngomongna teh. Jadi ka bos nyarita kitu bos tadi teh bos. Henteu ari balaka sa brehna mah kitu ngan heuh kitu we uring-uringan teh anjing gobog sasa. Pas nanyakeun ka si Ami ka si Mami. Heuh teh kitu. Panjakeun si RT jadi anjing sasa cenah. Apa ngadenge gosip atuh bos rame ti ditu teh dieu. Kita kieu mah. Amak si eta. Ningali kieu Mang Adeng ningali pisan. Diculik ku Pak RT salah gitu. Culik. Aduh, si goblok. Biasaan. Wah. Apaleun teh eta? Bagus tuh. Apaleun teh? Iya, Papa saya Pak. Apaleun. Apaleun. Nah, Wawaningan. eta ki cuek we meureun. Cuek we gitu Mang Adeng. Biasaan aja dah. Iki udah baik PC. Mun ningali ka Anggus mah teu di madingkekeun. Mewek si goblok tah. Sebenarnya mah kieu Mang Adeng teh. Kudu Wah, Anggus ditengelan tengelan moal. Dengan ya. Panggih. Mau panggih, mau antep. Awana auda aya si Anggus rek bela ka Mang Adeng. Didukung Pokona mah. Main didukung poin. ngadukung. Dagoran. Dagoran. Siap. Dagorin. Asa nu ngarobrol eta. Enak udah. Tinggal sawah. Si Pak RT. Wah, asli. Asik. Ayo, sikat. Kelak. Kumaha dong ki. Si Pak RT gitu. Kerja sasa gitu. Wah, anjing. Ya udah. Sikat kan? Bantuan. Sikat. Udah sikat tuh. Sikat tak? Ayo. Ayo. Heh, 6. Kebun. Wah, sikat. Iyo, siap. Waduh. Wah, ieu mah euy. Jadi ayo euy. Kacau, ayo urang ini bos.
Apa? Woi, tuhin. Apa? Ayah naon. Mata gua. Ah, aja bagus banget Ayo ya. bos, ayo ini bos. Ini gimana cerita Ayo serius? bos, ayo. Woi. Aduh, ayo Mang Adeng. Oh, Ayo, kusur. Ayo. Ayah naon masa? Hah? Kerja ribut? Alah, siap. Jadi sini dari irung deui mah euy. Rame bos. dunia iya mah euy. Wah, tuh. Siap bos. Wah, wah. Euy, Rame ieu mah bos. si Bos, jadi bos. Ya tarik teuing sekalinya. Ruksak, ini si RT euy. Terus bos ieu mah bos. Lu. Si. Bos. Sana. Tuh. Iya. Woi! Siap! Bakal mas ya. Ding.